aya seorang waliullah kutub anu kabeh ngarujuk kadinya saha Abu Yazid al-Bistami kabeh ngarujuk ka Abu Yazid al-Bistami. Emang kumaha gitu? Abu Yazid al-Bistami waktu dihamilkeun indungna sehat luar biasa. Tapi ketika barang dahar, asal dahar nu teu jelas, bae ngamuk di jero beuteung. Abu Yazid orok kene di jero beuteung indungna dahar nu teu jelas ngamuk di jero. Datang ka kaget indung aku ngamuk budak. Datang kalau geus datang ka tikoro utah deui ku amukan Abu Yazid al-Bistami di jero beuteung. Masyaallah karim, urang lamun inget kadinya pohara amat Gusti Allah. Dek kajadikeun seseorang anu istimewa di jero beuteung keneh. Lamun tadi Kangjeng Nabi Musa teu daekeun Yusuf geus kaluar, ja emang tadi ge ti indungna ieu. Ieu mah indungna keur carita indungna. Nginum asal lu teu jelas, baru dah satu ketika indungna dikiriman ku pemerintah. Di jalan keneh geus ngamuk. Di jalan kene indungna dikiriman ku pamarentah geus ngamuk bae. Wah, cak indungna pasti teu beres ya dahareun nu bakal datang bae ieu. Ngamuk ajol-ajolan, ngamuk. Begitu datang kalawang, wah langsung utah-utahan pamajikanana. Encan ge di dahar geus utah-utahan. Coba cak pamajikanana, cak indungna, inditkeun barang dahar ti pamarentah, inditkeun. Diinditkeun gak jauh, tentrem. Coba Haji Pendi. 180 derajat bedana. Ya Allah ya Rabbi. Nah kos gitulah Abu Yazid al-Bistami nu mantak diangkat jadi kutubul Syekhul Mursyid dari seluruh thariqah. Terus keluarlah Abu Yazid al-Bistami teu pernah ngadahar, teu pernah barang dahar lamun lain nu halal jasa. Bahkan pernah terjadi ketika di Ais indungna masih nyusuan kene kan kanyana. Ngadaharlah barang menang pamere nu jelas eta teh pedagang nu jelas pedagangna teu jujur. Begitu didahar ku indungna Abu Yazid al-Bistami di Ais kene can boga tanaga orok beureum kakaratnya 2 poe 3 poe orok beureum bisa nepak kadaharan nu deuk didahar ku indung plak. Namun Haji Pedi what asana ieu mah ya lain deui mah ya kageteun indungna ya Allah ya Rabbi munajatlah indungna ka Gusti Allah ya Allah ya Rabbi abdi teh ieu ngandung budakmu ieu kok aya perbedaan nah Gusti selalu berontak bae di jero beuteung hingga ketika abdi rek barang dahar hiji dahareun ieu teh kok ditepak aya naon Gusti abdi nyuhunkeun petunjuk Gusti langsung petingna sare indungna ngimpi kapanggih jeung Gusti Allah ya Allah eta ngimpi urang mah jeung kuntilanak uyang aing mangimpi urang mah sakunaon itu urang aya sarenggosan aing ngimpi diundang budak anjing hideung aduh hadeuna ge hudang aing pita tadi aing hudangkeun capek aing impian urang mah kos kitu bae gimana kumaha tah eta teh geus disimpulkeun bae teu nyaritakeun kos kumaha ngan disimpulkeun eta langsung ti Gusti Allah cak Gusti Allah wahai Ibu Yazid kaula deuk ngajadikeun hamba kaula nu ngaran Abu Yazid al-Bistami urang Bistom melalui rahim anjeun ku kula deuk dijadikeun manusia nu pangsucina sadunya setelah nabi kaula mantak dijaga ku kaula di jero beuteung keneh ketika anjeun deuk barang dahar nu teu jelas jana berontak ku dijaga ku kaula masyaallah maha kawasa Allah ialah wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbi tinggal kuari introspeksi jeung diri urang mun tadi Kangjeng Nabi Musa seperti kitu istimewana mun urang nyaritakeun Tuan Syekh Abdul Qadir sakitu hebatna bulan Ramadan ge puasa mun urang nyaritakeun Abu Yazid al-Bistami Syekhul Mursyid seluruh thariqah seperti eta poharana coba ka diri urang geus datang ka mana urang ngadaharan riba geus datang ka mana urang ngadaharan perkara-perkara dahareun jeung inuman nu teu jelas nuluykeun ayat anu kamari
dimana kamari Gusti Allah ngajelaskeun bahwa kamaha kawasaan Allah ketika Allah dek nurunkeun hujan ka hiji daerah dimimitian ku Gusti Allah secara syariat. Allah nyiptakeun angin jang nyedot cai laut, disedotlah ku angin cai laut dibawa ka luhur, di luhur hideung mega. Di dinyala Allah memerintahkan angin supaya niup sesuai jeung perintah Allah mesti dikamanakeun ieu tiupanana. Cek Allah kacikupakeun, cek Allah ka pasar kemiskeun, cek Allah ka tangerangkeun, cek Allah ka balarajakeun. Ieu angin mah sesuai jeung perintah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mun urang napakuran tentang hujan, kadang-kadang di lembur eta hujan di lembur urang eueuh. Belah ditu hujan di lembur urang macan hujan. Di lembur anu hujan di urang macan hujan keneh bae. Ketika di urang hujan di daerah anu mah henteu, ieulah maha kawasa Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketika eta hujan teh diturunkeun sesuai jeung perintah Gusti Allah. Di daerah mana nuku Gusti Allah diperintahkeunana diturunkanlah, diawali ku kilat, diawali ku pendahuluan heulan guludu. Kitulah Allah Subhanahu wa taala dek nurunkeun hujan. Kemudian hujan nu diturunkeunana teh henteu sambarangan. Lantaran hiji-hijina tetes hujan teh ieu aya malaikatan. Wa akhraja Abu Syekh aidan anil Hakim qala balagani annahu yunzalu ma'al matar minal malaikati aktsaru min waladi Adam wa waladi Iblis. Diturunkeun babarengan jeung hujan, malaikat leuwih loba tibatan anak Adam jeung tibatan anak-anak Iblis ku loba-lobaan. Per tetes aya malaikat nuku Allah dititah ngabarengan cai hujan. Yusula kulla qatratin, ngajagaan tiap tetes nu deuk diturunkeunana, malaikat nanya wa aina taqa'u, ka mana ieu kudu diragagkeunana tetesan hujan teu sambarangan lain sakahayang-hayang. Wa man yarzuqu zalikan nabat, saha anu deuk dirizkian melalui hujan ieu teh engke jadi jang saha? Malaikat ieu perintah Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ketika Allah deuk turunkeun hujan-hujanna hujan rahmat, malaikat di dinya langsung bebeja ka Gusti Allah. Siap abdi deuk turunkeun cek Gusti Allah, turunkeun di Cilongok supaya jararadi berbagai tatangkalan supaya salelubur buahan aing deudeuh ka urang Cilongok lantaran nurut sa Cilongok kabeh ka aing. Masya Allah. Benang deui saminggu malaikat bebeja di Gusti, ieu hujan diturunkeun di mana ieu? Ieu mah turunkeunana di Jakarta. Bentukna naon ieu supaya jararadi atau lain? Banjirkeun cek Gusti Allah di Jakarta. Lantaran judi aya di Jakarta, istana banjirkeun istana. Ayo, siap banjirkeun. Siap cek malaikat. Datang ka sakumaha? Teu kudu aya loba-loba mah. Ieu mangan ngawarah urang istana doang. Sok datangkeun sabitis meh heula di istana. Emang lainang malaikat. Jagaan ku urang istana. Teu ceuli anjing datang ke kajagaan. Ceuli aing ulah dengan dua-duana. Jadi okosna urang nyalahkeun hujan. Ulah kembali ka diri urang. Sebab malaikat nyahuan diwakilan ku Gusti Allah wakil tuh jelema anu nyieun dosa nyahuan nya gitu tuh nu mana tuh DPR tuh jauh lag-lag ku sia cenah ku sia naon karangarana hujan tuh itu saya manya sia teh nyaho itu saya tuh Jokowi.
ye malaikat ya Allah ya Rabbi lain lalagan yusuna kulla qatatin wa aina taqau ngajagaan tetesan-tetesan nundek diragakeun ka taneuh emang lain malaikat ya Allah ya Rabbi wa aina taqau di mana kudu diturunkeunana jeung ditibakeunana bebeja malaikat ka Gusti Allah wa mayyur zaku darikan nawat jeung saha nu bakal dibere rezeki ye melalui cai hujan ieu nyahoeun malaikat jadi titah ku Gusti Allah ya Allah ya Rabbi daya upaya orang ketika hujan ieu hujan rahmat ketika hujan ieu hujan siksa geus aya catatanana di Gusti Allah melalui malaikat urang tapakuran geura gitu aya hujan gede luar biasa turun ti jam 1 gede engke eueuh deui jam 2 rat gede deui ke eueuh di sakedeuk rat jam 3 subuh gede masalah jasa sugan aya banjir beurang teh aya kunaona tuh hujan jam 10 rat setengah jam banjir santero tapakuran ku urang lamun saluluguna hujan doang teu bisa bandingkeun jeung nu kamari hujan di jam 1 peuting rat jam 2 jam 3 jam 4 datang ka subuh gede jasa hujan masalah biasa bae sepak bae tapi di jam 10 hujan datang ka jam 11 ge henteu kunaon banjiran haju keanehanana daerah nu luhur kok banjir daerah nu handap kok henteu tapakuran coba kurang ye tah hujan masyaallah horenganan malaikat lamun urang nyaritakeun anu kamari di Syekh Abdul Rauf Aceh eta tsunami sakitu gedena tuh kunaon geura ieu laut ieu makom di dieu tsunami kok teu daekeun cai ka dinya je atuh malaikat itu ulah ka dieu ka ditu ka pondok ka ditu ka ditu ayo ka rendem pondok terendem aya malaikatan masyaallah tah kuari mah urang nyaho geus nu mentak urang selalu mun ngomong jeung kiai mudah-mudahan we ye hujan sing jadi hujan rahmat selalu urang kan kos kitu tah dibere wawasanana ku para guru-guru urang ku para kiai urang nu baheula lantaran ieu hujan rahmat mah wa huwallazi yursilur riyaha busyram baina yaday rahmatih rahmat teh di dinya hujan dek diturunkeun malaikat geus siap kudu ka mana nurunkeunana memeh hujan turun diawali ku angin-angin memehna ge aya mega-mega nah di dieu lah kaistimewaan dadamlan Allah subhanahu wa ta'ala nah dilanjutkeun ku Gusti Allah jang nyontoan jelema mukmin jeung jang nontoan jelema kafir teh dawan Gusti Allah wal baladu thayyib yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih ari taneuh anu bagus mah anu gembur mah anu subur taneuhna ketika diturunan hujan teh yakhruju nabatuhu kalaluar jajadian-jajadianana eta kalaluar jajadian teh lain sakaluar-sakaluarna horeng biidzni rabbi kalawan izin pangeran masyaallah brug hujan tiis karasana ka urang isuk-isuk anyep luar biasa cai sing karelek dina paranti lempang cai kokorolokan dan lain sebagainya di sawah kadeuleu ku urang cai tapi galenganana kadeuleu herang caina urang kadinya di dalam tiis-tiris bang urang sekorodong baheula mapan ka sawah teh kieu bari dikadiakeun mawa teger di dinya teh kanyahuan kunyanya samping dikatak-takeun baju dipake ka dieu teger di bawah horeng teu make calana eta baheula kos karar itu tinggal urang sawe hai awewe anu deui sararawah teh hei-heian sugan teh enak belut mana eta tewak belut ngan mah ka dieu ka ditu mana belut eta ngagantung kan jaheuh lakon baheula kos kitu eta potret baheula masyaallah karim
eta ku bunga-bungahan cai hujan teh rahmat datang ka teu make calana dongengna loba jasa ibuna jeung bapana anak kabeh dibawa ka sawah yeuh terus di sawah lulumpatan budakna ju hayang ngising ban budak ge di sawah teh bek bebejapan indungna di tengah sawah bapana jauh ngising di calana loba budak baheula mah nu ngising di calana di sawah emang lain kumaha lalakonna masyaallah eta indahna cai rahmat. Terus jararadi urang ka huma kadinya ya Allah ya Rabbi di huma ge jararadi segala rupa nu dipelak teh urang ka kebon ja baheula mah aya kebon eta di kebon teh jararadi geus masueg jadi badur jadi di sisi tangkal cente jadi kagadung-gadung jadi sagala rupa anu ngeuna jeung tulngeuna ge kabeh jararadi barang di deuleu belah ditup kacipet loba jasa budak kuali mah teu nyaon ka kacipet di deuleu ku urang tunduk ka ranca pondok aya di ranca pondok di dinya teh ya Allah ya Rabbi di dinya teh loba jasa wow nu pararanjang teh ya katipuk urang teu nyaon ka katipuk daon cenah katipuk eta makanan khas pasar Kemis wow ngeunah jasa isuk-isuk urang ngaduk keunuk sakola jundeuleu bebanjiran di pondok di dinya teh loba katipuk dicokotan kieu can ngadaharna naon di imahna didahar ku urang eueuh masalah ngeunah jasa baheula mah eueuh sugan nyeri beuteung teh tiis-tiis gadahar pas kitu eueuh masalah jasa irahmat luar biasa ya Allah ya Rabbi balik sakola terus mapayeula urang teh tah di pagar-pagar di dinya teh loba kingkip jalan kikip kurang teh diasup-asupkeun ku urang ka dieu ka kitu kantong bu ambal aya kingkip belah dituna ya rukem-rukem di alaan sarua bae aduh loba jasa pas dek datang ka imam masyaallah jak kedek berangkat sakola mah encan araraya barang balik sakola jam 10 setengah 11 ya Allah cecen det ararasa di kumaha atuh ya Allah ya Rabbi Gusti kabeh jararadi geus kacipet, geus cecenet, geus cente, geus bangsa segala rupa. Ya Allah. Wahara. Ta eta teh rahmat tugas kitu jararadi. Jatah tadi gecak malaikat di mana abdi kudu nurunkeun di dinya. Nek dijadikeun rahmat jararadi. Waduh, pare gori jararadi. Henteu kudu di pupuk-pupuk cara kuari di deuleu ku patani bari ngarokol di songfu fut di deuleu dihandap ya Allah lauk cek kecepeng geus puguh lauk betik mah jeung betok endet segala rupa lele leutik kembal aya di juru-juru sawah teh geus teu kudu makenan naon nyokot bae sair sakumaha nu bapa kolotna dicokot baheula Aju datang ka imah dikeretan teu kudu dikeretan ku indungna pek kumbah-kumbah gua taina ge digoreng. Tanyakeun ka kolot baheula emang aya anu micenan taina jeung eueuh. Barang di dahar teh hulu dah heula ngagecrot amis. Taina tadi dibiceran baheula mah. Emang anu dipiceran henteu. Hei, pohara teu kebal. Loba nu lulumpel hibran usimna eta teh usim simeut. Mulai urang nyokot pangitik di teu ka kolot urang kabeh ge lapor ka kolot ka dieu coba heula. Mais manggang morogo poos, mais manggang morogo poos. Potong poos tah. Kudu kumaha tuh? Hasi hayang mais hayang morogo. Hayang ngarogo, mais be mais, potong pelebah mais. Hayang ngarogo, potong pelebah ngarogo. Nun teu lapor heula ka emak urang ka indungeun ka bapa urang, atuh poos teu meunang. Je, baheula masa dikitukeun trak meunangan. Boh, diisikeun kana botol. Ih, eta potret-potret baheula di zaman-zaman Bung Karno, masyaallah masa-masa indah, masa jelema jalalujur jeung adil. Masa-masa wanon gitu ngaranna kitu lalai keluar pas tepat waktuna asal maghrib keluar diojok-ojok ku budak teh keluar memeh maghrib asup deui lalai baheula mah nurut asup deui cak lalai ngeganggu gua belum maghrib lo asup deui lalai jujur baheula mah
lu mantak cek abah almarhum coba duluan cing coba lalai geus aya keluar tancan di deuleu geus bah magrib geus yakin jasa asal lalai keluar magrib hiji mangsa mah di deuleu kukula teh geus keluar tan lalai geus bah di deuleu ih gak kurang 10 menit manja lalai geus keluar geus bah orang santri tas ngojok-ngojok santri teu beres mah ti baheula tah miheulaan bae cak abah teh ulah sok ojok-ojok eta karunya sia ulah eta asal ojok asup deui tapi lalai eta lalai baheula bae nurut coba anak urang kuari magrib di mana-mana eleh ku lalai boloon eta anak urang kuari ya Allah ya Rabbi zaman indah jasa nu kamari ngeunah jasa simet digoreng ngeunah lele digoreng seungit betok digoreng seungit kuari mah ngomong mutu teh macan ayana eta doang beungeut sia atuh heuh sih tapi ngeunah aju pentingna lantaran patani mah terus mirunan masyaallah ngepul kaluhur ja aya tiris pat baheula di daerah Pasar Kemis mah sarua jeung di Lembang Bandung baheula mah weh indah jasa magrib teh siduru urang di dinya jam 7 jam 8 aju lantaran dirinya siduru maksudna mah supaya haneut belah dituna aya huma aya dangder cacawenean dikorek di jero nu boga nama teu nyahoeun eta zaman potret baheula ya Allah ya Rabbi kajahoan ku nu bogana sae nu ngaladangder ieu manganu cenah atuh lain dicokotan ulah di kieu cabut tabak jeung mamang ge moal nanaon jujur jasa cabut bae cabut cek eno ada cokotan gitu jeung mamang ge teu nanaon atuh supaya ge paling cenah beak 10 tangkalas supaya cabut eta ngeunaheun kana hate kan ngeunaheun coba kuari hei cari cokotan kapulisikeun sia ku aing urusan dangder beak keboh hiji pan eta zaman teu beres eta kuari baheula mah masyaallah karim teu kebal usim cabe pan di dieu nomor pang bagus cabe sa Indonesia cabe Cilongok ye sia masuk teu percaya bae tanyakeun ka urang dieu aduh aing mah bangun ngalelewe ka aing sia ya Allah patani di Cilongok teh kapan musim cabe manu bagus teh dijual eta anu kameron-kamerona ditumpukeun kapan di dinya anu lakuna dijual nu teu lakuna dibikeun ka tatangga nu teu boga cabe dibikeunan ka santri bos santri luar biasa musim cabe mah weh santri teh meuleum cabe coel cabe kemudian atuh sambal cabe nyayur cabe kabeh ngising di sawah ambualaya kabeh ngabeten kabeh kunaon nyeri bujur carita potret baheula ya Allah ya Rabbi indah jasa teu kebal usim jagong ya Allah ya Rabbi ngala jagong ditumpuk dijual nu bagusna anu bangsa ompong-ompong jagong saeutik teh kapan teman teu laku ditumpukeun di dinya dibikeun ka tatangga zaman balalager baheula mah tatangga lamun musim jagong kabeh ngarasaan bagian anu teu benerna dibikeun ka santri tetep santri kabagian bae anu bangsa sajagong dengan L5 gele 5 siki atau tetep santri mah wow mantap dikereutan ku nya dicacak di sayur atau santri emang kumaha gitu boro-boro jagong nya mah tangkal kalapa dicacak di sayur ieu carita potret baheula rahmat Allah karasa jasa ku kabehan ya Allah ya Rabbi urang lamun melak tangkal cau hiji berang menang saminggu kunaon jara radi eta anak-anakna kuari mah hese hayang anakan aduh dapuran itu ya Allah ya Rabbi kemudian tangkal awit di ditu sadapur ti ditu sabatur urang hayang sabatang bae mah ya Mang kula butuh awi ngala sahayangna sia sadaekna sia nu belah mana bae tuh nu kus karolot bari tuduhkeun ku nya tuh nu belah ditu geus karolot mah los alas sadaekna sia da kumaha coba kuari coba kenal aja ngalawi polisi zaman polisi kuari baheula mah ya Allah ya Rabbi ceng siapa cenah bebejana sabatang pan 5 kurang 5-nya ayo geus teu basi kurang ngalah deui sia tuh tiis kana hate tiis ngeunaheun masyaallah ceng sia ngalawi
Cenah siapa beda 5 10 mah. Heeh, 10 cukup. Aja aya anak abah ka mana eta? Milu jeung kula. Anak milu. Nu mana ieu anak mang? Nu awewe milu teh. Awina di bawah, anakna milu. Masalah itu baheula mah kos kitu. Neng, sia kunaon milu? Nyana mawan awi karunya jasa teu kabawaeun ku kula dibantuan. Eta nu awewe ge milu bantuan. Sia mah bogoh meureun, kitulah. Aduh, ya kan cerita bobogohan ge ditangkal awi baheula waduh. Ta potret-potret baheula tah ieu rahmat, masyaallah karim dinaheun tarariis. Nek barang dahar hui loba, kemudian atuh ibutun aya, kemudian atuh naon kareng dangder aya. Ih kasuag-suag ngeunah baheula. Balang mah baru imal nyaeun suag. Bisa-bisa ngadahar badur mabok sia. Nah ieu naon ieu maksudna ieu? Iyalah wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi izni rabbi. Tanah anu subur mah nu diturunan hujan ku Gusti Allah merupakan hujan rahmat nu dibawa ku malaikat yakhruju nabatuhu kala luar jajadian bi izni rabbi kalawan izin pangeran Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ya Rabbi kan nginahan suburlah eta keur carita palawijo. Nah kuari tangkal buah baik nu dipelak baik anu henteu atawa jajadian bola deh kuari mulai kembangan ku ayana hujan tadi sanggesa kembangan teu kebal langsung pentilan terus karolot kadeuleu aya nu koneng di luhur sakampung ngadagoan ragagna eta buah potret baheula. Basa kampung kararieu bae. Ngadagoan angin wer patek trok buah jeung buah lantaran patek ragagna hiji nu perebutna aya 100-an mebreg. Buah anu diperebutkeun mah buah daging tapi hulu bara rentus. Indah jasa. Geus teh jahoeun budak kuari mah kos kitu teh teh jahoeun. Di ditu perebut buah daging, di ditu perebut buah kaweni, di dia perebut buah golek, di dia perebut asal aya angin bae ge sakitu dihareupeun imah pelakjana diperebutkeun masalah. Indah jasa baheula mah nu bogana mah teu kabagian. Melak buah golek dihareupeun imah angin gede pan gola deh buah golek mah war perebut didinya tinggal nu bogana bae kieu bae sugan marah henteu geus beres angin menang teu sia. Coba eta tuh menang cenah kula mah elehan ke tungguan kukung mamang dipangajulkeun endeu kumaha ku ineng ngeundah teuing kuari dengan sia telok ka dieu mulung buah sia mulung buah malak aing edet sia kapolisikeun sapoe jauh jasa nu matak hirup anu lada belah ditu indah jasa geus pokona hirup nu belah ditu indah jasa nu hirupna kuari geus teh nyaho kaindahan geus teh nyaho kaindahan nu kuari mah masyaallah. Ho belah ditu kebon tuh tuh di deket imah kula kalau badi eta kebon tangkal buah segala aya buah daging aya buah kaweni aya buah limus aya buah nu ngeunah mah eueuh dinya mah tah bangsa buah nu kara itu mah dulu anu lamun urang ngadahar teh mun ngadahar di dieu cenang buah limus ajeuna mah urang dicarekan bae ku tah ya ngadahar buah limus nu kitu di dahar cenang pan di dieu tapi tetep bae indah bae kan baheula mah masyaallah karim perebut datang ka imahna masing-masing cak indungna sia bau tai amat sih ye jatuh ngising eta sia ada dabu di mana gorenganan perebut buah dihandapna tai santri aduh geus pokona indah jasa zaman eta mah ngeunah jasa neule potret-potret ka tukang indah napar eueuh bendu babarengan buah nu saha teh buah nu bareng bae geus kabeh sumur hiji ku kabehan geus. Ya Allah ya Rabbi iyalah masa-masa jujur masa adil terasa
lamun aya usim cabai kabehan ngadahar usim jagong kabehan ngadahar usim kacang kabehan ngadahar sanajan anu dipikeun kata tangga mah anu kences tapi tetap kabagian kan kuari boro-boro nu kences malah mah cangkangna dikahareupeun imah sia ka cangkangna tuh cangkangna ge neuleuh-neuleuh sia kadan kuna ngadahar padahal teh kudu bener ngomong kudu bener tungtungna makan ka Sukabumi telu indah jasa nah eta keur carita hujan diturunkeun ka taneuh anu subur efekna segala rupa jararadi geus pugu nu dipelak nu dibelak berbagai jukut jararadi tatangkalan jadi kembangan jadi buahan dinikmati ku kabehan ilah gambaran jelema mukmin masyaallah ketika Allah dek ciptakeun manusia di jero hatena iman lain sakadar iman tapi dek dikembangkeun ta eta jelema mukmin anu hatena mulus bagaikan taneuh anu subur hujan teh hujan anu bakal nyemprotkeun kana taneuh subur anu bakal jadi ieu adalah wahyu Allah Al-Qur'anul Karim ketika Al-Qur'an disorotkeun sot ku hiji kiai anu ikhlas eta hujan ngaranna Al-Qur'an wahyu Allah disarupakeun kana hujan lantaran osok nyuburkeun disorotkeun kana hate jelema mukmin bray jararadi di jero hate teh mengembang di jero hate kesuburan-kesuburan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim dihujankeun melalui malaikat hujan wahyu ka jero hate teh mulai kuali berkembang wudu, salat, puasa, zakat, haji, sodako, jariyah dan lain sebagainya. Ialah hujan wahyu anu asup ka jero hate. Kuari ngembang nu tatadina teu wudu kuari wudu, nu tatadina teu salat kuari salat, nu tatadina Ramadan bung puasa jadi puasa, nu tatadina teu daek bunga haji jadi haji, nu tatadina teu daek sodako nu tatadina teu daek jariyah suburlah wahyu nyorot ke jero hate nulir teu beda jeung hujan nu dihujankeun kana taneuh anu subur ieu ge sarua bae jaradi kuari bisa diperbutkeun ku jelema masyaallah sakumaha tangkal buah hayang nu ngora aya hayang nu mengkel aya hayang nu asak aya nu buruk ge aya sarua diperebutkan ku jelema sorotan-sorotanana ieu wahyu teh nu butuh wudu, nu butuh salat, nu butuh puasa, nu butuh berbagai-bagai. Nah, diperebutkan ku jelema kos kitulah wal balalut thayyibu nabatu yakhruju nabatu bi idzni rabbi. Masyaallah nu mantak beda jeung kafir, ai kafir mah dibahasakeunna ku Gusti Allah. Walladzi khabutha la yakhruju illa nakida ari taneuh anu teuas ari taneuh anu sempit ari taneuh anu teh subur didinya pinuh ku babatuan-babatuan pinuh ku kitu naon gara-garana anu bangsa teu ngajadikeun kana jajadian pinuh ku batu-batu, pinuh ku seplit, pinuh ku segala rupa anu bakal nanduskeun na ieu mah taneuh sanajan dihujanan la yakhruju nabatuhu teu daekeun kaluarkeun kana jajadian hujan mah hujan tapi teu daekeun kaluar jajadian illa nakida kecuali hese anu luar biasa. Nah ieu taneuh tesubur pinuh ku batu hujan turun teu daek jararadi kitulah gambaran jelema kafir hatena lir teu beda jeung taneuh anu liat taneuh anu teuas disorot ku wahyu Allah geus puguh wahyu nyorot ka jana ngabalir bae kurang kumaha pinterna Abu Jahal lantaran taneuhna taneuh batu langsung tina baham kangjeng tina lisan kangjeng ngabalir kurang kumaha Abu Lahab je pinter jasa teh tokoh Mekah anu lain lalagaan Abu Lahab datang ke aya dina Al-Qur'an tabbat yada abi lahabil wa tab ma aghna anhu maluhu
wa makasak eta saya selanaron za talahab wa maratuhu hammalatal hatta fi jidha hablum eta teh Wahab Masya Allah lain lalagan kurang kumaha wahyu nyorot mantul teu daekeun bae tah Abi Lahab Abu Jahal, Abi Lahab, Sufyan dan lain sebagainya. Eta taneuna diciptakeun ku Gusti Allah liat pinuh ku batu. Sorot teu daekeun. Kuari urang mah kuari alhamdulillah ibarat taneuh mah meureun urang mah taneuh subur. Ulah ka amin baheubah henteu. Tapi urang mah mudah-mudahan alhamdulillahirabbil alamin keur dihujanan tapi tatangga urang di lembur tatangga urang di boluluhur urang di tunggeus nyahoan tapi tetep bae teu daekeun geus puguh nu kalalapir mah di saantero urang lain teh nyahoan nya lantaran taneuna batu teu bisa jararadina naon urang mah alhamdulillah barang dihujanan ku Al-Qur'an cep ka jero jararadi ternyata orang nu jararina bensin malulu tangkal cucuk jadi di dia. Bangsa bubuahan mah teu daek jararadi heran. Nu jadi mah imah yang bangsa kitu bae cucuk-cucuk erbis bae. Geus datang ka imahna bendu nu aya. Eta geus sarua. Aya bae nu beukieun mah embe mah tetep beukieun. Geus jana atuh menyatu jeung embe. Cak embe teh pantas ngaji sih jeung ngomong aing di jerona ya jukutan. Loba omong. Geus milik kula tuh cak embe teh. Jadi nyana tas ngaji ge tetep lain jeung musola menyatuna jeung embe. Tuh kumaha nu jadina di jero hate urang bae hujan jadi hujan ngahujanan taneuh subur taneuna geus bapare jadi atuh dangdeur jadi hui jadi geus puguh bubuahan jadi horenganan tangkal bujang kaget ge anu katoel aja cucuk kan cucuk kali age jadi dan lain-lain sebagainya jararadi geus puguh jukut bajaradi nu sok dijieun samak teh jukut taun karang-karana walingi ge jararadi nah ieu nu di jero hate urang nu jadina sorotan teh apakah anu bermanfaat apa henteu kurang tinggal introspeksi bae ku urang lamun cucuk pacul cabutan ku urang jukut cabutan ku urang sing hade bae pare nu kacabut jukut diantep sing hade ya Allah ya Rabb lamun urang ngembalikeun ka maha kakawasaan Gusti Allah nyaritakeun hujan jeung taneuh anu subur ketika dihujanan teh jararadi kamangpaatanana karasa baik ku nu bogana atawa ku batur kitu keneh hate-hate jelema mukmin ketika dihujanan wahyu Al-Qur'anul Karim jararadi engke bisa dinikmati baik ku nyana atawa ku batur nikmat jasa horeng kabeh ge biizni rabbi urang nu mantak aya di dieu ge keur dihujanan ku ayat wal baladut thayyib ieu teh aya izin Allah lamun teh aya izin Allah mah sagagahna urang sahebat ta urang saboga mobil urang saboga ongkos urang tetep bae teu daekeun ka dieu eueuh izin di Allah urang nu mantak aya di dieu aya izin Allah deuk naraon cenah ieu ka dieu deuk ngaji lain deuk naon deuk neuleuh pondok nu kamari kahuruan teh sia juga sia aing kan ngaji lain aing nek deuleu itu we cenah bangunan aya nu nanya ka kula kieu nek bangun deui itu kumaha aing bae henteu maksudna nek dibangun teh henteu atuh saya emang nek nyumbang teh henteu atuh nu nanya-nanya teh nyumbang henteu naon henteu nanya bae karibed-ribed sia badeleukeun bae atuh henteu cenah tuh kula hayang nyaho bae engke maksudna lamun kiai nek ngabangun deui kulakan di lembur dek maksudna donatur ijang pondok Cilongok aju engke kieu maksudna kiai lamun meunang 100.000 50 jang kula tangkorak ieu ieu bangsat mah ieu mantak aing mung loba omong ge eta kos kitu ih cenah kiai ngabantuan kula bae tangkorak sia meureunana ih jahanam ieu ya alhamdulillah penjaga kejadian masalah bea kabeh lurah hadir camat malam eta ge hadir isukna bupati ge hadir alhamdulillah kepedulian hadirna doang alhamdulillahirabbil ulah kaseri mah keur hadirna ge geus alhamdulillahirabbil alamin berarti kan nyana nyaho tuh geus jadi ku hadirna ge nyana nyaho berarti tuh geus hadir adapun ka dituna ulah loba tanya
Ulah bata tanya. Sebab saya mah nanya doang kan. Gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, horeng geus aya izin Allah. Lamun ieu dik dijadikeun jelema subur biizni rabbih, Allah lah anu ngurus. Ieu dik dijadikeun setengah subur biizni rabbih, Allah lah nu ngurus. Ieu mah dik dijadikeun nu bantat biizni rabbih, Allah nu ngurus. Emang sakitu izin Allah. Lamun orang ningali ka zaman baheula istimewa jasa ai diurus ku Gusti Allah mah dek disuburkeun. Contoh Kangjeng Nabi Musa alaihis zaman Raja Firaun anu dahsyat luar biasa kasienan ku informasi tukang sihir. Tina impian Raja Firaun kus kasieunana bakal aya nu ngagantian kerajaan tahtana, maka teu meunang aya budak lalaki termasuk orok bolo. Kunaon atuh Kangjeng Nabi Musa ka kawasan Allah lahir di saat rit seperti kitu lahirlah Kangjeng Nabi Musa. Kasieunan indungna besi terbunuh sebab lain puluh lain ratus ribu di Mesir anu dibunuh, Israel anu dibunuh ka kawasaan Firaun teh Jazirah eta baheula. Bunuh bae geus pokona daripada nyana ngegele aing. Tapi maha kawasa Allah lahirlah Kangjeng Nabi Musa ku kasieunana indungna secara manusiawi diasupkeunlah ka jero peti. Terus dibungkus rapi nyanggakeun Gusti sadaya-daya abdi ti Gusti anak abdi ge nu Gusti cenah dek disalametkeun nu Gusti cenah dek dibunuh ku batur ku Firaun nu Gusti abdi mah geus leupas tanggung jawab abdi kasieunaan Gusti mangga nu Gusti dipasrahkeun ka Gusti lot ka laut. Kunaon atuh mengkol ke tempat mandi tuan raja. Coba bayangkeun tak kotak urang. Cak Siti Asia, itu naon itu angkat, dayang angkat. Bawa ke istana, bawa. Begitu coba buka, begitu dibuka, blak orok lalaki. Maha kawasa Allah. Col Firaun. Iya, moal salah nu bakal ngagantian aing iya ye. Bolo. Keheula ka. Cek pamajikanana. Kan orok-orok nu di negara urang nu kudu dibunuh pan ieu macan kanyawan orok di mana? Jahe. Urang kan teu boga anak. Saha nu nyaho? Ieu teh ngajadikeun berkah kana kahirupan urang. Ulah dibunuh lamun nu di negara urang ka kawasaan kakak. Bunuh tama kabeh. Tapi ieu mah pan teu nyaho ti mamanana. Meureun ieu nu bakal ngalawan orok anu bakal ngagantian kakak. Ieu oge nya. Maha kawasa Allah. Dibereheun tapi Firaun dibereheun bener-bener moal salah anu bakal ngabantuan karena kerajaan kakak kember sinambungan kakak nya adab antep gede ieu lain caritana eta musuh di dalam rumah sendiri. Maha kawasa Allah Masya Allah kos jelema nu nyandung musuh na pamajikanana paneta di luar majanya da tarariis barang asup ka jero alhabatan neraka jahanam ya aing kunaon di neraka cagana teh. Nah, orok sapoe cerik teu daek nyusu. Wah, coba tangan nundaknya nyusuan. Wah, berbagai potongan susu darah-darah. Siapa kudu heran ngono yang serikeun ka aing. Maksudna ieu nu endek kuli nyusuan, aya nu sagede kieu tapi peungkeur, aya nu gede, tergantung kumaha susu ngaranna ge di timur tengah ieu, aya nu gede nu ku urang dicekel ku dua ge gede keneh wae. Ieu endek kuli. Ayo, cak Firaun coba nu mana bae? Coba susu nu ieu, susu teu daekeun. Balem we Kangjeng Nabi Musa. Coba nu ieu, teu daekeun. Coba ieu, teu daekeun. Coba nu ieu, teu daekeun. Kabeh bingung, teu daekeun kabeh. Ya kumaha tuh ya sapoe dua poe teu daekeun nyusu pae. Coba teangan deui. Jak indungna aing deuk kuli nyusu. Kakawasan Allah deuk kumaha. Aing deuk ka istana deuk kuli nyusu aing
Datang katanya, lapor siapa? Saya nama Anu. Mau apa? Saya mau kulitnya ten. Coba, sugan kemana? Wah tuh, barang dibuka. Wah. Siti Asia kayak gini gue pada ikut amat ya. Firaun kayak hebat amat ya budak. Atau indungna. Pikir cari tahu ke kawasan Allah ya Allah ya Rabbi. Babarian Gusti Allah balik indungna ka ditu. Kanjeng Nabi Musa na diteuneun di istana wayah nyusuan kadinya. Apa eta coba bayangkeun ku urang. Atuh kunaon eta Firaun ku bodoh-bodoh teuing. Cak urang mah tanya isi indungna tah lain sih. Nu sabener sih indungna nya. Atuh kitu kan henteu. Geus pokona mah daekeun ka si eta bae pacar lain indungna. Maha kawasa Allah deuk kumaha atuh deuk nyieun musuh di jero istana. Dek lain dek jaritakeun dongeng Kangjeng Nabi Musa engke eta mangke bakal nebur rame jasa. Nu bangsa huisan mah asana moal kaburu. Mangganing rame jasa. Ya Allah ya Rabbi. Ieu mah dek dicaritakeun wa haramna alaihil maradi'a. Allah nyegah ka Kangjeng Nabi Musa ka tukang-tukang nyusuan. Coba bayangkeun. Dibere susu embung, susu itumbung, susu embung, susu embung, bung. Kunaon eta nu mantak embung? Dijaga ku Gusti Allah, lain makhluk anu sambarangan, teu sambarangan nyusu ieu mah deuk dijaga ku aing cai susu ge teu meunang sambarangan, kudu anu tetesan ti indungna turdu halal, teu bisa sambarangan. Embungeun Kanjeng Nabi Musa, padahal kurang kumaha cai susu anu tadi dicekal 2 teu bahi teh. Subur jasa tedaekeun lain teu geunah dijaga ku Gusti Allah sebab ieu cai susu kadaharanna sambarangan. Ti dieu tedaekeun sambarangan. Nu ieu sambarangan, nu ieu sambarangan. Deuk dijaga ku Gusti Allah wa haramna alaihil maradi'a. Dicegah ku aing cak Gusti Allah. Tukang nyusuan teh teu sambarangan sebab naon? Deuk diistimewakeun Musa ku aing ti mimiti orok teu beunang sambarangan barang dahar. Apa naik ente mah susu sapi, susu kebo, susu embe, waktu ambalaya, numantak datang ke kuaring ke tetejeh baik, jabongan baheulana, woho barang neuleu indungna nyonoh langsung kieu baik, nyurudug, tatadina susu sapi, batak disurudug gujana dedeleuannya, nah itu teh sapi, maha kawasa Allah. Dek dijaga ku Gusti Allah teu sambarangan terus Kanjeng Nabi Musa sanajan di istana apa Kanjeng Nabi Musa ngadahar eta kadahar istana tidak ada dibere teu hayang Kanjeng Nabi Musa nginum dahar di istana sebab ieu adalah milik rakyat darah rakyat teu hayang. Masya Allah urang lamun ngitung kadija muringkak bulu di jero istana anu serba mewah sebalik lain lalagaan. Firaun ngaku raja, nyalain sakadar ngaku raja tapi ngaku pangeran. Segala rupa aya di dinya. Kanjeng Nabi Musa teu tertarik. Sugan tertarik ku kadaharan-kadaharan nu aya di istana teu aya sebab kadeuleuna ku Kanjeng Nabi Musa getih. Teu hayangeun. Coba urang ondang ka bupati ka ditu. Geus madahar di dinya geus siap kantong yang merekat. Jadi nu musibah lainnya na bae anak jeung pamajikan ge bakal kena ye kana musibah. Geus badahar di dinya, nginum di dinya, dahareun sagala rupa eta teh kapan getih lantaran duit rakyat disuguhkeun ka kiai. Komo Haji Pendi mah nyambutut. Sakumaha jumbo kurang parab. Sarwana jeung Haji Podoli. Iya nu bahaya mah kaji njangnya nama merekat dibawa berkat ka imah ojo tulak cangkeng nih dari bapak tuh kan bapak mah hebat kan weh diundang oleh bupati makan eta sasar lain ku sorangan ku nyana doang lain ku nyana doang ku anak pemajikan didahar ku anak didahar ku pemajikan itu cucu ya sini masih ada tuh makan jeung incu mulai kuari dur bae zohor Allahu akbar masyarakat ka masjid nu tadi ngadahar berkat mah akibat berkat di bupati adzan teu kadenge adzan di deuleu ku Haji Pendi pada tidur lu ngapain udah adzan tidur diuk jadi di kursi peureum
emang mawaan ka ibadah dahar di lukas gitu ente sebab naon racun urang manu di daleuna teh kapan eta teh indahna jeung ngeunahna sesuai jeung watak sungut urang cak sungut urang ngeunah amat eta teh da jeruk amis ngeunah amat eta teh apel ngeunah amat eta teh anggur ngeunah amat eta teh pasakan padang dan lain sebagainya watak deuleu ka jerona duit rakyat nu teu pernah dibagikeun kana semestina getih jeung nanah je namun tak kiai Golkar tilok hararusu ge salatna je tetep jeli datang ka husu bae ge wani sumpah aing mah ya cenah ki uci sombong aing sombong emang sekali-sekali ya aing ge teu husu masalahna aing ge nu teu ngadahar teu husu komo nyana ye cek nya ulah sok kitu kiai can pugu kiai mah teu husu kiai kami mah je aing mah sebab naon boga anggeran ti Kangjeng Nabi bensinna ti mana Kangjeng nyarita namun sika dinyakeun ngomong naon soek teh apa aing ye tadi sia ngomong ka aing sombong-sombong tah Kangjeng nyarita tah kumaha dahareuna ayo sia nu di luar teh nyahoeun ya sia rugi kajen kumaha ge ieu mah keur carita nah masalahna ieu Kangjeng Nabi Musa dijaga ya Allah ya Rabbi terus datang ka gede dijaga sebab naon deuk dijadikeun pelopor anu luar biasa teu sambarangan ke urang dongeng Kangjeng Nabi Musa na kuari di zaman Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya seorang waliullah kutub anu kuabah ngarujuk kadinya saha Abu Yazid al-Bistami Syekhul Mursyid seluruh thariqah dek thariqah Tijaniyah dek thariqah Utsmaniyah dek thariqah Ghazaliyah dek thariqah Satoriyah dek thariqah Qadiriyah dek Naksabandiyah Qadiriyah Naksabandiyah jeung berbagai thariqah kabeh ngarujuk ka Abu Yazid al-Bistami. Emang kumaha gitu? Abu Yazid al-Bistami waktu dihamilkeun indungna sehat luar biasa. Tapi ketika barang dahar, asal dahar nu teu jelas, bae ngamuk di jero beuteung. Abu Yazid orok kene di jero beuteung indungna dahar nu teu jelas ngamuk di jero. Datang ka kaget indung aku ngamuk budak. Datang kalau datang ketika utah deui ku amukan Abu Yazid al-Bistami di jero beuteung. Masyaallah karim, urang lamun inget kadinya pohara amat Gusti Allah. Deuk kajadikeun seseorang anu istimewa di jero beuteung keneh. Lamun tadi Kangjeng Nabi Musa teu daekeun Yusuf geus kaluar, ja emang tadi nage ti indungna ieu. Ieu mah indungna keur carita indungna. Nginum asal teu jelas, baru dah satu ketika indungna dikiriman ku pemerintah. Di jalan keneh geus ngamuk. Di jalan kene indungna dikiriman ku pamarentah geus ngamuk bae wah cak indungna pasti teu beres ya dahareun nu bakal datang bae ngamuk ajol-ajolan ngamuk begitu datang kalawang wah langsung utah-utahan pamajikanana encan ge di dahar geus utah-utahan coba cak pamajikanana cak indungna inditkeun eta inditkeun barang dahar ti pamarentah inditkeun diinditkeun gajah tentrem coba Haji Pendi 180 derajat bedana. Ya Allah ya Rabbi. Nah kos gitulah Abu Yazid al-Bistami nu mantak diangkat jadi kutubul Syekhul Mursyid dari seluruh thariqah. Terus keluarlah Abu Yazid al-Bistami teu pernah ngadahar, teu pernah barang dahar lamun lain nu halal jasa. Bahkan pernah terjadi ketika di Ais indungna masih nyusuan keneh kan kanyana. Ngadaharlah barang menang pamere nu jelas eta teh pedagang nu jelas pedagangna teu jujur begitu didahar ku indungna Abu Yazid al-Bistami di Ais kene can boga tanaga orok beureum kakaratnya 2 poe 3 poe orok beureum bisa nepak kadaharan nu deuk didahar ku indung plak namun Haji Pedi what asana ieu mah ya lain deui mah ya kageteun indungna ya Allah ya Rabbi munajatlah indungna ka Gusti Allah ya Rabbi abdi teh ieu ngandung budakmu ieu ku aya perbedaan
Nah Gusti selalu berontak bae di jero beteng hingga ketika abdi rek barang dahar hiji dahareun ieu teh ko ditepak aya naon Gusti abdi nyuhunkeun petunjuk Gusti langsung peting nasara indung ngimpi kapanggih jeung Gusti Allah ya Allah eta ngimpi urang mah jeung kuntilanak uyang ngaing mangimpi urang mah kunaon itu hudangnya sarenggosan aing ngimpi diundang budak anjing hidung aduh ada nage hudang aing pita tadi aing hudangkeun capek aing impian urang mah kos kitu bae gimana kumaha eta teh geus disimpulkeun bae teu nyaritakeun kos kumaha ngan disimpulkeun eta langsung ti Gusti Allah cak Gusti Allah wahai Ibu Yazid kaula dek ngajadikeun hamba kaula nu ngaran Abu Yazid al-Bistami urang Bistom melalui rahim anjeun ku kula dek dijadikeun manusia nu pangsucina sadunya setelah nabi kaula mantap dijaga ku kaula di jero beuteung keneh ketika anjeun dek barang dahar nu teu jelas jana berontak ku dijaga ku kaula masyaallah maha kawasa Allah ialah wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biizni rabbi tinggal kuari introspeksi jeung diri urang mun tadi Kangjeng Nabi Musa seperti kitu istimewana mun urang nyaritakeun Tuan Syekh Abdul Qadir sakitu hebatna bulan Ramadan ge puasa mun urang nyaritakeun Abu Yazid al-Bistami Syekhul Mursyid seluruh thariqah seperti eta poharana coba ka diri urang geus datang ka mana urang ngadaharan riba geus datang ka mana urang ngadaharan perkara-perkara dahareun jeung ieu manu teu jelas ketika urang jadi pamarentah geus datang ka mana urang barang dahar anu teu jelas selain gaji urang ketika urang dagang ketika urang tani dan lain sebagainya bener ge ieu kabeh ge meunang Allah meureun mun urang teu bener ku Allah urang deuk dikanarakakeun meureun naudzubillah min dzalik wa min dzalik maha kawasa Allah ngajagaan hamba Gusti Allah di jero beuteung keneh terus datang ka kuari ge nu dijaga ku Gusti Allah ya Allah ya Rabbi moal kebal deui abdi teh ieu baru menghadap ka Gusti ketika abdi menghadap ka Gusti tengah-tengah negara anu keur lain lalagaan ramena informasi teh lebih cepat daripada kekuatan cahaya terjadi di dia Amerika geus aya terjadi di Inggris geus aya berita-berita tersebut ya Allah ya Rabbi saat menjaburna hujan HP nu dijaga ku Allah mah teu hayang saat menjamur televisi nu dijaga ku Allah teu hayang saat menjamurna riba nu dijaga ku Allah geus teu hayang geus lain nyaritakeun haram halal nyana geus dibere embung bae ku Gusti ditanya ge ieu haram apa halal sabodo siangan aing mah dibere embung bae ku Gusti dijaga ku Gusti Allah mun eueuh nu dijagaan ku Gusti Allah hancur umat teh kumaha carita riba geus dihalalkeun carita haram geus dihalalkeun berani ku ari mah lamun urang nyaritakeun tentang maling korupsi geus ambalaya teu dijagaan ku Gusti Allah mun urang nyaritakeun tentang mabok zina geus teu dijagaan ku Gusti Allah kaheureuyan mata jeung ceuli geus teu dijaragaan sal Allah maha kawasa Allah biizni rabbi aya jelema nu bertahan hampangeun ku kawasa Allah hampangeun ku irodat Allah hampangeun ku kekuatan Allah hampangeun ku daya Allah seakan masalah nyanggakeun sadaya-daya mah di maneh kula-kula ih ya teu hayang ieu cacak-cacak nu dijagaan ku Gusti Allah deuk kumahaeun ku lamun di Pandeglang nu dijagaan ku Gusti Allah ajur sa Pandeglang Serang nu dijagaan ku Gusti Allah ajur Serang Tangerang mun nu dijagaan ku Gusti Allah ajur Tangerang Jakarta mun nu dijagaan ku Gusti Allah ajur Jakarta ngan aya keneh nu ku Gusti Allah dijagaan nu hampangeun mamawa kaapikan kawaroan teu kudu nyaritakeun di kitab teu geus kitu bae ku Gusti Allah jauharna zatna diciptakeun sakumaha Allah nyiptakeun Abu Yazid al-Bistami embungeun ti jero beuteung keneh sakumaha Allah nyiptakeun Kangjeng Nabi Musa embungeun barang dahar sakumaha Allah nyiptakeun junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babarieun Gusti Allah masyaallah karim jadi ulah khawatir emang nang Allah kabeh ngan urang ulah cicing terus berjuang mah ngomong haram terus bae nu haram mah didegekeun jeung teu didegekeun lain urusan urang
mata kiai teh ya selip setik dina nafsuna kumaha nafsuna asal teu ngaji bae kanyana bendu urusan ngaji teng ngaji mata ulah dipake ke bendu nafsu di dinya mah urang mau nyaritakeun kiai anu oh alhamdulillah kiai anu oh alhamdulillah itu negara si eta salat keneh alhamdulillah teu kudu ngaji ka urang asal salat keneh wauheun berarti ka Allah henteu kudu salat ge cilok ngaji ka aing nya teu ngamurid ka aing teu nyahoeun aing mama meureunanan puguh aing geus angkat buya teh nafsu takos kitu teh nafsu geus temputannya teh geus henteu sinergis henteu harmonis antara kiai murid si itu ngaji ka anu henteu ngaji ka aing celok nanya nyana embung kapanggih dina ondangan dina naon embung kapanggih mong aing mah kiai eta bongana leh teu beres perbedaan puasa bae jadi teu ngomong ge atah amat sih sarua deka Allah perbedaan soal puasa beda sapoe kok haju teu nanya sih mongan nya mah makena nu kos kira teh bae dayang aing mah tayang wau nafsu ai dek ibadah ka Allah mah tuh oh nya make anggeran oh urang anggeran ieu atuh masalah aja sarua deka Allah atuh adapun ke urusan nu narima jeung teu narima nama Gusti Allah kunaon haju teu nanya malah diomongan ulah sok ngaji ka dinya beda puasana lebaranna beda tayang aing mah ye teu nurut nya mah ka pamarentah ye mendingan di urang pamarentah ngagejebur sia ye pemerintah artinya ulah dijadikan permasalahan atau hayu aja ke Allah gimana jitu wau nafsu teten kos kitu ngaranna di dieulah loba keselipan para kiai aya nu deuk lebaran dikunci kapan masjidna ieu naonan ngunci masjid cenah salah ya Allah ya Rabbi nyana geus jelas bener apa henteu sih atuh dek sarua dek ka Allah mangga Allahu Akbar sarua perbedaan atuh mangga tah baja keyakinan pek bae mantak istimewa jasa pemerintah mah menghargai Naksabandi padahal bejanan 3 poe oh masalah geus jasa sarua ka Allah kunaon atuh aya di urang ribut iyalah permasalahan nafsu hayang dituturkeun eta lah nafsu ja urang mah ulah hayang dituturkeun ngaji sampaikan urusan hayang dituturkeun nafsu ulah hayang dituturkeun asa ngadenge salat eta salat puasa geus alhamdulillah pandakwah teh titah nyahoeun ka Allah kuna salat kuna puasa adapun nyana ngaji ka urang henteu lain urusan di papan teu bongan teu ngaji ka aing emang kurang emang teu rok made berkat pan ka aing urusanna teu pabelit ti berkat maru nah wal baladut thayyibu yakhrujul nabatu bi izni rabbih hate jelema mukmin mah ketika disorot ku wahyu anu lir teu beda jeung hujan percis okos taneuh anu subur tis jararadi kemudian dijaga KBG biinnya Rabbih nu deuk dijadikeun Kangjeng nu deuk dijadikeun Tuan Syekh nu deuk dijadikeun Syekh Abi Yazid Al-Bustami bladeuna nu deuk dijadikeun Syekh Asnawi Caringin nu dijadikeun Syekh Ahmad Khatib los ka bladeuna nu deuk dijadikeun Wali Sanga dibere kuat bae ku Gusti Allah cacak-cacak lu kuat di saat kuari wallahu a'lam walladzi khabusa ari kafir mah taneuh anu liat taneuh anu teuas disorot ku wahyu ku kumaha ge percis kos taneuh anu pinuh ku batu dihujanan ku kumaha ge teuas luar biasa teu daekeun jararadi kitulah kadzalika nusarriful ayati liqaumi yashkurun sakumaha nu ku kaula dijelaskeun cek Gusti Allah tentang hujan jeung taneuh tentang angin anu mawa hujan kemudian diturunkeun di mana sanggeus turun jadi rahmat na ieu nusarriful ayati kaula nu agung ngajelaskeun kana berbagai ayat jangsa liqaumi yashkurun bikin kaum anu berterima kasih ka Gusti Allah nu bersyukur ka Gusti Allah Gusti abdi nuhun anu luar biasa hese nyaritakeun kanuhunna ka Gusti ngan abdi mah ieu mah dideuleu ku gerak abdi bae di saat batur kafir batur munafik abdi mah alhamdulillah saat batur dararangkal abdi mah alhamdulillah kasorot ku ayat-ayat Gusti ieu sorotan ayat Gusti asup ka jero hate abdi sehingga jadi tarariis engkena jadi kembangan engkena jadi buahan natijahna hasil daripada sorotan wahyu anu asup ka jero hate
urang teh memperbaiki wudhu, memperbaiki sholat, memperbaiki hirup. Ngomong ku ari rada diatur celi tepati didengekeun anu teu mangpaat kitu keneh mata ialah buah daripada wahyu Allah. Urang bersyukur ka Gusti abdi hirup teh moal kebal deui meureun jang geus kolot pasti bakal menghadap ka Gusti. Gusti Maha uningan nu mantak abdi ngaji ge meureunan abdi deuk dipersiapkeun jang bidadari. Husnuzon burung. Pas itulah kaayaan. Jadi lembur abdi nu gagah, jadi lembur abdi nu sugih ku Gusti teu disorot bak wayu Gusti geuningan teu daekeun ngaji haju salat teh henteu. Haju amburadul malah genggengan jeung jajawaraan. Nauzubillah min dzalik Gusti. Janggakeun eta ge makhluk Gusti ngan hadena abdi mah henteu disapertikeun kitu ulah kukumaha. Ngan hadena abdi mah henteu dijadikeun saperti kitu. Abdi mah dijadikeun sakumaha. Kahayang Gusti nu res nu bagus ya deh anu dipake karidho ku Gusti. Ieulah korenganan nusarriful ayati liqaumi yashkurun. Henteu nyahoeun timbul angina ti mana, henteu nyahoeun ieu cai nu disedotna ti mana, henteu nyahoeun ieu hujan nu dihujanan ti mana. Nah, urang ge sarua wahyu mana anu bakal disampaikeun ditiupkeun ku kiai mana anu bakal nyorot ka jero hate urang teu nyaho. Tinggal urang mah bersyukur bae alhamdulillahirabbil. Seperti kamari kula poe Jumat nikahkeun ta kapicung kemudian balik Jumat teh di dinya teh aya tamu ternyata orang tamu teh orang Washington. Kula ngobrol ti jam 10 datang ke jam 11 nyana teh deukeut teu sabaraha jauh ti istana Obama. Kemudian ngobrol nyaritakeun tentang Washington cak nyana teh Kiai masyaallah luar biasa perkembangan di Amerika. Kukula ditanya kamari ge haol ti dieu aya anu ti Amerika ngaranna Abdul Aziz eta mati kitu California. Kukula ditanya sabaraha jam eta teh ka California cak jana sekitar 11 atau 12. Wah jauh cak jana. Kula mah di ibu kota Amerika Serikat. Nah ti dinya lah kula dek nyaritakeun tentang perkembangan Islam ketika Amerika nyerang ka Irak balik ti Irak ternyata arasup Islam. Lain dongeng bohong berarti eta. Kuari geus ribuan di Washington sehingga ieu presiden ge kageteun kok ieu bisa kos kieu sehingga ngototlah umat-umat muslimin di Amerika nu aya di Washington hayang ngabangun masjid karena di ditu mah Yahudi aya kesulitan. Ternyata di Cia aya salah satu Cia nu asup Islam. Masya Allah. Iyalah kakawasaan Allah jeung rahasia Allah. Masya Allah karim. Nyanalah nu asup Intel Cia ka parlemen Amerika memohon supaya ngebangun masjid diizinanlah lantaran nyana sorangan balik ke Amerika asup Islam. Dibangunlah di tengah-tengah kota Washington. Wah, masjid megahna luar biasa. Bagaikan istana. Kuari arasup ka masjid eta sanajan di luar mah ieu tentara kararieu we masalah. Jadi ketika Jumatan tentara Amerika ngajaga ge lain naon lantaran besi ngayakeun kitu teror-teroran teroris. Belah ditu dijieun gereja ge anu dijieun masjid. Sehingga kuari terjadi pembahasan di Washington tentang perkembangan Islam di Amerika. Ya Allah ya Rabbi. Mantak cek panehanana ge kiai kula moal kebal deui bakal ka Washington kiai ge diajak ka ditu. Dua tanu ngajak. Jadi kula mah geus jelas pisan geus aya ti nyana neuk ngajak aja pendi terserah nyana pisana. Sabodo lamun teh mah kula teh jadi nyana mandek di Amerikakeun bae dijariahkeun. Geus teh diharapkeun balik ku kula ge. Ilain lalagaan orang bebeneran. Masya Allah karim perkembangan Islam luar biasa. Kukula ditanya Islam nu mana ieu? Aya Islam ahli sunnah wal jamaah, aya Islam wahabi, aya Ahmadiyah. Nu dibiayaan ku mereka Islam Ahmadiyah. Masjidna megah-megah Islam Ahmadiyah. Eta mah horeng buatan Amerika. Nah ahli sunnah aya kuat ahli sunnah wahabi aya lah teu sabaraha beda cak jana ahli sunnah wahabi mah penting mah ulah Ahmadiyah nya ge nyahoeun. Nah iyalah di Amerika luar biasa. Cek nyana lamun kiai ka Amerika, henteu ka Washington, henteu ka California, henteu ka Texas, eta mah sarua jeung ka Mekah teu ka Madinah.
ceknya kos gitu emang aya naon indah jasa ceknya di Amerika maksudnya indah kumaha sih Pak loba nu teu make calana tadi jaritakeun perkembangan Islam ku ari jaritakeun perkembangan Amerika anu wow sakahayang hirup cek jana urang jadi salaki pamajikan aya ndek keluar bae teu meunang diganggu-ganggu bersanding jeung lalaki nu sejen salila manehanana suka atuh suka terus bae ieulah Amerika mun teu kulah harita saminggu teu betah ge aing teu betah di Amerika kos kadarieu amat ieu eta kos kitu teh kebebasanana pohara tetapi kuari mulai mengenal Islam di Amerika. Lamun tadi nyaritakeun kamari urang di California, kuari di tengah-tengah ibu kota Amerika, Washington. Kuari masih kene di dia sekitar cengna bangsa 3 bulan deui, engke kula balik deui ka Amerika, anak pamajikan teh di Amerika di ditu. Ya Allah, engke deuk nyaba deui ka dieu lantaran kamari ka karak boga sajam doang, jam 11 ulah ka masjid, nyanana ka Jakarta deui. Nah yang ke dekat dia dek ngobrol tentang Amerika. Ceknya jangan enggak Pak Kiai, sana ke Amerika dengan saya. Berapa jam naik pesawatnya? 27 jam. Waduh. Terus itu bukan dari sini ke Abu Dhabi nanti langsung Amerika. Itu sholat horenganan kapal Emirat, buatan kapal Emirat di jerona yang musolaan. Ya Allah. Di urang mah imah ge musolaan. Orenganan nu jurusan Amerika aku kali tanya kok itu kapal bisa ada musola. Saking banyaknya orang Amerika yang masuk Islam, maka warga Amerika memohon kepada Emirat supaya membuat kapal di dalamnya ada musolanya. Ya Allah, ya Robi, wartawan ge tilok nyaritakeun kos kitu. Nyahuan aing jeung wartawan. Kapal Emirat ke saya. Itu cokolata di dalamnya bagaimana? Di dalamnya ada kompas. Ketika lurus Baitullah kita selalu ikut. Ketika belok nanti kita ngikuti kompas. Aya di jerona. Ku dongeng doang mahes yang meningkat dari itu bayu. Satu-satunya kapal wayang musolaan adalah kapal Emirat. Itu juga dipakainya cuma satu jurusan Washington. Karena lamana di luhur pesawat.